Alhamdulillahilladzi ja'alal hajja wa ja'alahu umratan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil hujjaj wal mu'tabirin sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlihi wa insihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, dakirin wa dakirat, wabila aula para masyayikh, para asatidah, para muballigh, para muallim, mudarris, muadzin, sesepuh manakiban di berbagai lokasi, sesepuh utama, sesepuh halaqah riyadhul farwat, kum sadayana dakiri dakirat, rahimakumullah. Ilamu wa qala mursyiduna ja'alana Allahu wa iyyakum minan dzakirina lahu katsiran wa minal ladzina atul ilma amwaluhum wa la auladuhum an dzikrillah. Wa qala wala dzikrullahi akbar. Wa qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum. Qalu kaifa jaddidu imanana ya Rasulullah? Qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para ikhwan akhwat sadayana kalayan al mukarram anu parantos nyipuh ruh urang sadayana kalayan nuduhkeun jalan kana perjalanan anu teu pinten didambakeun diperjuangkeun ku sadayana. Parsana mukarram wal muhtaram Bapak Kyai Haji Uus Saiful Ma'arif anu parantos nyurah dilimpahkeun ilmuna ka urang sadayana anu mudah-mudahan kalampungan sipuhan ilmu anu nembe ngajajabkeun ruh urang mulangkeun makawasa mugi ka rumah suci bari daya wabilan daya halangan haruna naon wae suning wihna kana asal kejadian urang sadayana. Jadi dina jiwa urang aya 2 dina organ tubuh urang. Hiji organ tubuh jismani anu diciptakeun ku Allah didamel ti Allah dina asal perkara nyaeta tanu. Sakumaha pidawuh anjeunana minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Asal urang sadayana dijantenkeun tina taneuh ngoyahna we dibalikeun deui kana taneuh. Eta mah badan sabujur urang. Sausak rampun dugi ka sausak dampal. Ari ruh ka mana uihna? Wayahna dah kana asalna heuy. Nyaeta ruh inu kabungan urang. Fidat anu laisa kamislihi sayun. Ilmu tauhid. Anu hiji ge teh aya nyarupian ka anjeunna. Bujang-bujang nyarupian mirip-mirip ge teh aya. Margi anjeunna mah dat mutlak anu maha kidam. Ari kidam teu aridi teu hidopi. Pokona mah heubeul nu teu ngait kana heubeulna nu sajen. Manusia aya nu heubeul. Saperti geus heubeul eta budak. Bapakna budak
tapi leuwih heubeul akina heubeul tapi leuwih heubeul keneh ai uyutna. Itulah aridi, itulah naon hidopi. Tapi Allah heubeulna hakiki. Teu kapiheulaan ku naon wae perkara semesta alam, surga, neraka, langit, aras, bumi, catung kebing langit, catangkarak jeung jagat, heubeul jagat jeung bumi jeung langit. Tapi henteu heubeul seperti Allah. Heubeulna Allah teu aya nu mayunan. Heubeulna Allah teu aya babandinganana. Dibandingkeun sareng naon teu aya. Bagi Allah mah laisa kamitslihi. Teu aya hiji ge nu nyarupian ka mantena. Lamun dina Quran mah walam yakul lahu kufuwan ahad. Teu aya hiji oge nyarupian. Itulah lamun dina ayat misalnya laisa kamitslihi syai'un. Itu tauhid namina. Diajar torikoh teu ditauhidkeun, rek kumaha benerna nyembah pangeran. Malam ya'buduhu. Nu teu apal ka pangeranana lam ya'rif abahu. Nah, kaifa ya'buduhu. Nu teu apal kemaneh keur kumaha ibadahna, kumaha ngagungkeunana. Maka itulah dina kitab anggitan pangresa Syekh Ahmad Soebul Wafat Tajul Arifin dina kitab Miftahus Sudur tos dilebetkeun dina bab kaopat oge. Udah jelas. Nah, kumaha kitu. Teu aya naon bae kursi sigaan anu kaditu ngabentuk ilusi halusinasi dengan bentuk kana natijah kana buahna anu jadi idrokun jajimun jadi pamanggihan tetep teu goncang teu goowah gingsir layako teu bingbang da cocok jeung pamanggihna dina dalilna. Maka Allah anu maha sagala-galana. Maka dipayunkeun pertama nafsiyah nyaeta keur ngadalilan maha ayana Allah. Nu kadua kidam bako muhalafatul hawa bisi eta disimpen dina salbiah. Keur naon? Kangge nyabut bisi boga sangkaan Allah kakurangan. Allah misalnya butuheun ku perkara nu lainna. Seperti Allah maha kaya butuh ku lain Allah. Misal Allah butuh ku malaikat, Allah butuh ku para nabi, misal Allah butuh ku para wali. Padahal Allah ghaniyun maha kaya, teu butuh ku lian. Daju menang lagi Allah mah ya muhu binak ju menang kalayan datna. Teu ngabutuhkeun nu lain. Butuh ku tempat teu misalna disayogikeun sahan nyayogikeun misalna disayogikeun aya kerteg dina hate di tempat cenana Allah di aras. Teu aya keterangan bahwa Allah di aras. Alhamdulillah. Da aras oke sanajan tos heubeul ratusan ribu tahun misalna tetep eta hadis. Sabab ciptaan Allah. Komo nu dibandingkeun di jeung uyut urang jeung aki urang. Tos teu aya geuwat urang. Rontokeun ku ruh urang, ku jiwa urang ngarontokeun ka mahasucian Allah. Subhanallah, mahasucian. Bisi aya bersitan hate anu lain-lain, bisi aya kerteg manah anu lain-lain. Ka Allah ngarekeun kieu dugaanana. Kieu sangkaana, maka eta jalma keur tipeleset. Teu tobat doraka, jadi kafir itikadna. Na'udzubillahi min dzalik. Maka engal sabab tidak usah sultan dina kitab Sirrul Asrar dihaturkeun mantenangan nganggit nguningakeun li annallaha tabaraka wa taala munajjahun an kulli ma siwa. Saya tosna nyana Allah Subhanahu wa taala maha suci tina saneskantan perkara anu di naonkeun dibanding-banding jeung lian Allah.
dibanding-banding panginten Allah teh koneng misalnya bodas pasagi lonjong nunai naon pokoknya Allah mah kieu berkitan hate tah mulai jelema ieu ti coledat akidahna anu akhirna bengkok sinemah ti Allahna teu dijadikeun taubat keur dirina balik deui ka Allah anu sanyana maka eta jalma salila namanya ti peleset sesat ari nu ti peleset ti sesat berarti dolun dibejakeun ka batur jadi we mudilun jadi we nu nyasarkeun akhirna sasar dirina nyasarkeun diri batur maka itulah bukan akidah Islam bukan akidah yang sahih yang benar tapi itu manu kudah dilereskeun diutuhkeun deui ka mana madomna kana Quran ku akal urang kieu sehebat-hebatna akal teu dipadomkeun kana Quran tetap we eta jalmi dina kaayaan sesat wayahna cokot heula hukum awalna naon Quran maka Imam Syafi'i Imam Rafi'i para kekasih Allah para imam mujtahid mutlak para imam-imam sadayana soleh ngagunakeun kange nganatepkeun hukum maka nu dicana Quran Quran teh aya keneh hadis mangga diangeuna hadis eta dikantunkeun Quran hadisna dikantunkeun ku akal-akalan teu tiasa bageus sabab ieu agama lain reka-reka lain akal-akalan fa in tanajatum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul di mana anjeun mendak perbedaan pendapat antara si fulan jeung si fulan atana pi B jeung C D jeung E misal mana nyumpayunkeun Allah sareng Rasulna maka tatkala henteu mayunkeun Allah jeung Rasulna moal katanagaan Pak sehebat apapun kualitas popularitas moal kempes mal tiasa meunang amin maka itulah maksiat dosa maka kumarin itu kembali ke Allah parudduhu kembali deui ka Allah jeung ka Rasulna hartosna canak deui aturan Allah sareng pidauh Rasulna kakara eta jalma akidahna biasa dianggap benar parudduhu kapungkur lepas abdi bade ieu permasalahan ieu jongjon we abdi teh kur ngobrol paguneman antawis 2 urang 3 urang sehingga di keputusan tapi abdi teu mayunkeun Allah abdi teu mayunkeun Rasul dosa eta jalmi maksiat eta jalmi ka Allah na jeung ka Rasulna geuwat wawartos tobatna nyuhunkeun dihapunten ka Allah bari nyuhunkeun dihapunten ka Rasul Allah itulah agama ngaturna jadi atuh ku eta mal bener ngacapruk kabeh boga alasan kabeh boga hujah tapi kabeh moal ngabukur iwal ki Allah nu maha gaduh Rasul Allah nu janten kakasihna maka kadinya alhamdulillah urang sadayana ngalangkungan diajar dikir di dieu kalayan pertama Qur'anna sabaraha ayat ku Allah dihaturkeun ka urang pertama Allah mihaturkeun parentahna ka urang padkuruni adkurkum waskuruli wala takfur eta pidauh Allah jelas maka itu namanya nu usul fikih naon namina mafhum muwafaqah jadi nyaruaan henteu ganjil henteu nyulayaan tapi lamun teu aya na Quran teu aya na hadis naon namina mafhum mukhalafah jadi ngabedaan moal jadi dalil moal janten ketentuan hukum kaditu sanaos lamun nabi terus ngahaturkeun dasan kapenaknya Quran tapi pidauh Rasul aya mangga janten keneh hujah janten tapi lamun sanes nabi saha wae misalna dicanak wali misalna wali anu misalna, karena cinta kadinya beakarab berarti aya anggapan bahwa nabi di bawah wali itu jin di kalabatna tos kafir itu tapi kafir jin di teu aya pegangan
seorang wali, seorang ulama mesti kalamna, pidawuhna bakal muafakoh, bakal nyamian. Sareng pidawuh Allah, sareng pidawuh Rasulullah. La ilaha illallah. Itulah. Eta nu kedah janten catatan urang. Kaduana abdi nguingatkeun ka sadayana kaleresan pribados hoyong aya nu hoyong disarengan bade ngabuktoskeun unggal ibadah naon umroh. Umroh teh aya umratul Islam, aya umroh anu sunat, aya oge wajib sapertos wa atimul hajja wal umrata lillah. Nya kedah jelas. Kedah jelas naonana hukum-hukumna. Hukum Jerman umroh kumaha. Kiduana ti sadayana insyaallah mangkan manawi teu aya wagelan kalayan dina aya kalancaran kahoyong mah kawitna mah sasi Januari kaping 19 tapi diantawis para ikhwan akhwat aya nu hoyong kumaha pami Syawal hari abdi timang tarajuna kumaha raoseunana sadayana we mupakatna mana mangga wae bade Syawal mangga mudah-mudahan we pami janten nu mana wae kantenan janten nu Syawal sadayana barokah sehatna barokah perjalananna ngangge metoda umroh margi tatkala urang ibadah umroh atanapi ibadah haji raoseun kangge netepkeun katauhidan maka raoseun diangena tikawit niat margi ngalangkungan metoda ajaran naon thoriqol mustaqim thoriqom minallahi rabbil alamin. Ngawitina niat umroh tulisan aya keterangan kapungkur sok aya rada rame perbedaan pendapat antawis nu teu acan hajian ger umroh pipayun di hukumanana kapungkur aya nu ngabahasakeun wantun nyebatkeun teu sah. Itu terlalu duluan terburu-buru menghukum ulah ku perasaan teh pilarian sedangkan pidawuh Allah wa atimul hajja wal umrata lillah sampurnakeun ibadah haji sareng umroh teh karena Allah maka Bapak angkat enjing misalna sasih Rajab atanapi sasih Desember ngabuktoskeun ibadah umroh berarti Bapak sedang melaksanakan umrohal Islam wajib haji tatkala engke Bapak dina sasih Dzulqa'dah berangkat ibadah ka tanah suci bade ibadah haji kusabab Bapak tos umroh kamari waktu Desember atau lobetkeun we eta kana umroh jadi Bapak tos umrohal Islam nu pertama Bapak angkat kana ka tanah suci eta tos cekap Bapak terus ngalaksanakeun ibadah umroh wajib. Janten engke di mana Bapak hajian nyanak tamatu, kan aya tamatu, aya ifrad, aya qiron. Bilih bade nyanak tamatu, cekap ku umrohan eta Bapak terus ngalaksanakeunana. Tapi anapun Bapak masih senang, masih cinta, betah keneh ngalaksanakeun mah ngateraskeun. Umroh eta bade diange naon? Bade diange ngabadalan, bade diange ngabadalan kangge pun Bapak, kangge pun Ibu, margi teu acan mangga. Bami Bapak ngabadalan Ibu, tadina teu acan dihajikeun, dibadalan ku Bapak tapi Bapak tos ngalaksanakeun haji misal. Mangga tiasa, tapi Bapak teu acan ngalaksanakeun haji teu tiasa Bapak ngabadalan Ibu dihajikeun. Gitu. Kami atas tesabios-bios. Maka langsung menurut para imam wabila aula Imam Syafi'i, Imam Hambali menyatakan yang telah diumrohkan ataupun dihajikan beliau di barjahnya langsung kagungan panghaturan ti Allah lamun anjeunna di badalan haji tahun 2025 misalnya maka janten anjeunna ibu hajah atau ibu haji Bapak haji
kangen ada melanana sami ceng hiji padilah ganjarana kanu dikintuna sami ceng mangga kade teu kawagel ku pedah cacan hajian umroh henteu mangga bae bade ibu ibadah umroh mah komo ayeuna antos urang kagilan haji teh tiasa belasan tahun tiasa 10 tahun tiasa oge 15 tahun kapungkur pribados tahun 2008 ibadah haji anu katilu kalina kapungkur ya kenging 35 jalmi tiasa nutos daftar 3 bulan di dongkapan kapungkur nuju zaman Bank Syariah Mandiri nuju zaman dana talang tiasa dihijikeun nu daftar tos 3 sasi sareng anu ainan medongkap ayeuna mah sesah kedah sareng wae itulah kemudahan zaman semakin berubah tapi sok sanaos zaman semakin berubah teras berubah mudah-mudahan we akidah mah ulah rubah amin teu kedah pangsius teu kedah ngarobih nabi kantenan ngarobih Gusti entos satu itikad satu ucapan satu keyakinan la ilaha illallah itulah akidah yang benar diakhiri Muhammadur Rasulullah eta leres di dunia na eta di barjahna ge insyaallah bakal leres waleranana henteu ngapalkeun ge insyaallah ditaros ku malaikat bakal bener jawabanana tatkala eta leres jawabanana entos Bapak tanda terus dihaturkeun ku Allah bahwa Bapak balikna muasalah tempat bakal ka mana layaklah dia masuk surga Allah itulah la ilaha illallah dan kalau sudah layak dianggap oleh Allah layak masuk surga Allah bahwa dia akhirnya Allah memberikan maparinkeun karunia anu paling agung nyaeta ditamatkeun ma'rifatna kalayan izin Allah widi Allah ditamatkeun ma'rifatna dugi ka ma'rifat at-tamahin ma'rifat anu sampurna anu hasolalahu maqam bako hasil ka anjeunna nepi kana makom bako kedudukan anu kekal elingna ka Allah kekal maka di tempat yang Allah di tempat yang dikekalkan Allah naon surgaan Allah ditebihkeun tina tempat anu dikekalkan Allah rakaan Allah atuh luar biasa sabab Bapak nyandarna ka adat anu maha kekal anu maha abadi lain ti Allah disarandean atawa disembah teu matak jadi abadi babacaan naon bae lain kalimah la ilaha illallah teu matak ngaabadikeun tapi nyandar ka Allah memang Allah layak disembah nyandar ke Allah memang Allah layak dipuji layak ditakdimkan layak ditakrimkan tatkala dia menyandar menyembah beribadah mengingat dina segala keayaan keur bingung keur bungah benar ingatannya benar penyembahannya benar pujiannya maka diabadikan oleh Allah khalidina fiha abada selama-lamanya ayat sesuangnya itulah dikrullahi akbar. Nu kadua, dikrullahi akbar itu membedakan manusia apa tidak, apa bukan. Selama dia ingat Allah dihukumi manusia paripurna. Bahwa layak bertemu dengan Allah dan layak dia masuk surga Allah, bahkan layak dia bersama malaikat-malaikat Allah dan layak bersama para kekasih-kekasih Allah, para anbiya wal aulia wasyuhada wasyolihin. Itulah kalimah la ilaha illallah. Ayat la ilaha illallah selama hidup di dunia maka di berbagai dibahasakan manusia bukan, malaikat bukan, rugi. Ku Allah disindir dina Al-Qur'an mah bahkan eta teh jalmi anu kitu teh pisuluheun neraka naudzubillahi min dzalik. Allah mengaturkeun dina Al-Qur'an laqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Yakin kaula geus ngajadikeun
Biar neraka jahanam buat di usieunana kalau loba anana golongan jin jeung manusia. Anu eta jin jeung manusia teh lahum qulubul la yafqahuna biha. Maranehna teh boga hate tapi poho wae ka Allah. Boga hate teu inget ka Allah. Teu rumaca dahar didaharkeun, ngicep dikicepkeun, seuri diseurikeun, bungah dibungahkeun. Saha produk saha eta? Produk anu maha sampurna, anu maha aya, anu maha kekal abadi teh, anu maha kidam, anu maha bako teh, saha Allah. Maka penghayatan Bapa dina malah Bapa karek ku ngarenghapna Bapa, ngarenungna Bapa Ibu, tos janten ibadah, bahkan Allah cinta ibadah. Oh, dirinya berarti eta hirupna dikir hopi anu ngajadikeun dina jiwana eling ka Allah. Kalayan pinuh ku kadalangsaan. Rumasa loba dosa, rumasa loba noda hirup. Di dunia dicekap ku Allah segala-galana, tapi lalawora kana uleman Allah, lalawora kana panggilan Allah. Lain batur nu kitu teh diri. Aya penghayatan eta, itu adalah ibadah yang sangat dicintai Allah. Maka innalil Qur'ani dohron wabatnan, sanyanya dina Quran teh aya anu dohirna, maknana anu dohir saneat, aya anu batinna. Bahkan ila sab'ati abton, bahkan nepi ka 7 tingkatan, 7 latoib, 7 latifah. Lamun cik bahasa orang thariqah mah latifah, latifah hiji, latifatul qalbi, latifah nu kadua, latifatul nerekel kanu katilu, latifatul sirri, latifatul hopi, keras, latifatul ahpa, naik deui latifatul nafsi, naik deui eta mah latifah seluruh anggota badan, dinamian latifatul qalab, anu puncakna namun munan. Penghayatan nu mana wae nu dirasakeun ku emutan Bapa, ku emutan Ibu, maka itu berarti untuk boga Allah anu maha uningan. Urang mah kurarasaan jeung popohoan, kepohoan teu ngajamin. Nu dipiinget ku urang elingeun ka urang teu ngajamin. Nu dipikas cinta ku urang manehna cinta, tapi tatkala muncul cinta dina hate ka Allah, ka wali Allah, kakasih Allah, maka mesti cinta Allah keur berpihak ke Bapak, keur berpihak ke Ibu. Ibu emut nuju di sawah karena kekagungan Allah. Reketei jiwa Ibu, telila nepi ka ngarembeuy si mata Ibu, rembai kai sota Bapak. Itulah kedekatan itu. Namanya apa? Irtibat, kedekatan seorang hamba anu mengingat Allah. Itulah dzikrullahi akbar. Eling Allah agung pahala dibanding ibadah-ibadah yang lain. Kok kenapa dibanding ibadah yang lain? Karena ruh semua ibadah berkaitan dengan dzikrullahi akbar. Kajian teuing loba petana dina ibadah tapi teu dibarengan ku elingna ka Allah, maka teu aya naon-naonan. Bade sedekah jariah sok diakhiri na kunaon? Ari akibat lali ka Allah mah sok dilebetan ku man nawwala ada ngagonggorokan. Hayo nabeuh kabaik kasayan dirina. Ditabeuh hayang kalukeun ku batur, hayang kapake ku batur, nu lain-lain. Salah kita akan aya kana Allah macan merdeka hate teh. Sabab terjajah oleh ingatan-ingatan lain yang bukan Allah. Tapi lamun hatena tetap tersambung, tetap hatena teu ngabalir ti Allah, jadi tetep we Allah nu dilibatkeun ku ruh Ibu, ku ruh Bapa. Teu wantun teu ngalibatkeun Allah. Sok disieun, sieun dicatat orang yang nyanyahoanan. Nyanyahoanan age kanu maha nyaho deui, lain kepada makhluk deui. Tapi Allah nu maha uninga segala-galana. Maka teu wantun teu ngabal non teu ngalibatkeun Allah. Bade ka pabrik bral, bade angkat ka pabrik. Bade ka mana wae ka kebon mah bral.
tapi ngarenghap bapak, ngarenghap ibu, samemeh rurat-rurat ngemutan lain-lain, Allah payunkeun. Allah nu dipayunkeun ku imutan bapak ku ibu. Maka napaah manfaat eta ingetan. Manfaat eta rurat-rurat na hate. Sabab tetap Allah tidak ditinggalkan oleh bapak. Teu ngabalieur ti hadirat Allah. Maka tatkala bapak berangkat ke tanah suci, latifah semuanya diaktifkan, akhirnya tersambung dengan Ka'bah anu di Mekah Al-Mukarramah, maka latifatul ardi namanya, nyata di luhurna Ka'bah Al-Musyarrafah. Tatkala latifah bumi, latifatul ardi tos tersambung jeung latifah nu bapa, latifah nu ibu, maka ada kesinambungan, bersinergi. Jadi antara alam jeung manusia berkaitan, saling menarik. Antara daya tarik menarik antara alam jeung latifah manusia, maka itulah semuanya berkumpul dan diciptakan oleh Allah untuk menemui Allah. Dirangkai ku doa-doa manasik haji, manasik umroh, dihirupkan, dikawit niat, geus diniatkeun. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan nikmata lakawal mulk la syarika lak. Nyambung yang ucapan nu tadi biasa baca tepat, la ilaha, nyambung terus. Nyambung jeung latifatul qalbi bapak, latifatul qalbi ibu. Akhirna bapak berangkat dari tanggal 8 misalnya ke Arafah, karena enjing tanggal 8 bade ngebuktoskeun nyaeta wukuf di Arafah, sate acan wukuf di Arafah da geus ngarti sadar. Maka wukuful qalbi, wukuf qalbi heula, wukuf qalbi reureuh hatena tina ngatur tina rumasa pinter, rumasa hebat, rumasa kuat, rumasa kaya, lain aku da eta pamere. Hari nu merena nu maha ngatur al-mudabbir saha Allah. Tos reureuh tong umakuan. Reureuh ieu teh keur mayun ka hadirat Allah nu maha kagungan. Ieu teh nuju mayun ka Allah anu maha maparin. Ieu teh nuju mayun ka Allah anu maha ngatur, anu maha nyaah, nu maha gopur, nu maha sagala-galana. Maka talbiyahna memeh diucapkeun ku lisanna, geus diemutkeun ku emutanana, maka selalu di dunia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan nikmata lakawal mulk la syarika lak. Hirup teras dina qalbunna. Allah, Allahu, Allahu geus mawa makna seluruh isi Al-Qur'an. Hu geus mawa makna sanyana hu innahu anallah. Sanyana hu itulah aku kata Allah. Kaula hu anu maha kamal, anu maha jamal, anu maha jalal, anu maha qahar. Maka teka luar tina la ilaha illallah. Beunangkeun heula. Gek we dana mobil. Mobil ngagerung tunduk ciri, tunduk ditundukkeun ku Allah anu maha nundukkeun. Keur ngahodaman bapak, keur ngahodaman ibu, melayani bapak, melayani ibu. Sangkan bapak nepi ka Jakarta, sangkan ibu nepi ka Bandung, tulun ku ngagereta mesin eta na mobil. Keur nanya keur mudun da teu poho ka Allah nu ngagerakeunana, nu nundukkeunana. Maka soleh lamun dinambah haji manasik, lamun mangih tanyakan Allahu Akbar. Nanya pas mudun subhanallah, subhanallah. Jadi teu pernah hilap hubungan kanu kaduhna. Anu obah jeung cicingna ge milik Allah, kersaning Allah, tanaga nage paparin Allah, teu aya akukeun.
maka rek hasil engkol hasil suuk hasil naon bae nu dijual ku urang sababaraha ton ge da urang mah teu kungsi mieun jadi buahna teu pernah rasa milu ngagedekeunana da aya nu ngatur anu maha ngatur anu maha sampurna saha Allah. Maka hidup hati Bapak di dinya lah katai Allah Allah Allahu Allah Allahu Allah. Jalan akhirna narima getih Bapak, narima citron Bapak, narima perputaran perpompaan jantung anu mompa darah dina organ tubuh urang. Hirup eta mutar, hate muter, yatupullah dawam ka Allah. Tawab ka Allah. Bikuati dikrillah, ku kakuatan dikir ka Allah. Oh, jadi jangan segala-galanya dikirnya. Udah jangan ngaruhan segala-gala. Hirup ka bawa hatena. Dibawa eling ka Allah. Anu akhirna mayun bener-bener mayun ka Allah. Nur tawajuh eta mina jadi cahaya dumeheus mayun ka Gusti. Terus aya jemputan ti Allah nur muwajjahat. Cahaya anu dijemput. Nu ngajemputna saha? Nya Allah. Anu tos mapageun Bapak, mapageun Ibu. Sangkan menang karunia Allah salalawasna. Itulah dzikrullahi akbar. Hirup terus jalan. Ti Bapak mah nu mapah, nu nikre, nu asbab, makom asbab dan berupaya Allah mah nu gaduhna, nu narik Bapak, nu ngaberangkatkeun Bapak, nu nyehatkeun Bapak. Akhirna Bapak bertanaga dengan wasilah eut Bapak, wasilah emam Bapak. Rezeki nage ti Allah, eutna dipeserkeun kalangkungan rezeki anu ti Allah. Ger teh kadituna jadi nganyehatan. Titingalian teu kunang-kunangan. Seger titingalianana. Mapah raoseun saha nu ngaturna Allah. Teu kaluar ti Allah. Hirup terus jalan. Insyaallah. Ah ditawabkeun, katakan tawab nepi mendarat ka pesawat di Mekah di bandara Bapak terus langsung kendalikan. Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha. Terus nyuhunkeun wawartos tamada nyuhunkeun widi ka Allah anu kagunganana. Abdi nyuhunkeun Gusti kasayaan ieu negeri, kasayaan ieu ahli negeri anu mengelola ieu negeri. Sekarang kasayaan wa khaira ma fiha. Naon wae nu aya di lebetna mudah-mudahan berbentuk anu sifat mangrupi kasayaan anu ngadongkapkeun manfaat jeung maslahat ka abdi ieu nuju dumeheus di hadapan Allah hakikatna syariatna dina ngajalankeun hukum syariat agama Allah sareng Rasulna. Akhirna labbaik Allahna hirup. Terus insyaallah durat cocana bakal kateken bakal kasalurkeun moal teras kompaan eta durat teret karena eling ka Allah hatena. Lamun teu eling ka Allah durat teretna hate kalah beuki teras muncak anu harina karituna teras dipapai-papai berbagai toko. Padahal bade menuju Masjidil Haram, padahal bade menuju ka Masjid Nabawi. Tapi da ieu genyotan setrum anu aya dina nafsannya jiwa urang. Setrumna lain-lain. Hayang netral, hoyong kembali netral normal, papirru buru-buru balik ke mana? Ilallah. Wih deui hatena, wih deui ka Allah. Insyaallah jadi we bakal stabil deui alam pikiranna. Gelombang alfana lamun suruh bahasa. Marurang kali mah. Gelombang alfana seimbang, maka akhirnya alam pemikiran pun akan
menemukan karena kebenaran jeung kebenaran tuluy da didorongna ku eling ka Allah. Jadi alam pikiranana bakal aya sadar, bakal aya jelas, bakal aya manfaat maslahat sabab hate dikuatan bikuwati dikrillah ku kakuatan dikir eling ka Gusti Allah. Terus Allahu hadiri Allahu nadiri Allahu syahidun alayya Allahu ma'i Allahu mu'ini wa huwa bikulli syai'in muhit la ilaha tarik talbiyah namanya tarik dirinya terus jalan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak abdi deus kahadirat nudah punten kalayan bimbingan abdi dongkap kasalira malah mandar ampunan salira labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Mana aku keuneun mana sombong keuneun mana da kabeh dicekap ku anjeunna rasa jag-jag rasa sehat padahal sehat nage kersaning anjeunna rasa untung pedah urang bon jagong rasa untung pedah urang bon bonteng hari bonteng jadi nakusaha hari urang sehat nage kusaha ieu nepi ka dijual ku urang bertubi-tubi kauntungan sehingga ngawaukeun urang bisa init ka tanah suci sehingga mengenalkan urang sehingga urang bisa beda bahasa beda negara beda cuaca jadi apal cuaca di urang mah kieu cuaca di Arab mah kitu bahasa di urang mah kieu bahasa di Arab mah lain deui kenal li ta'arofu supaya saling mengenal lain taparruf lain tapi ta'aruf jadi wayana urang tiasa angkat dikenalkeun deui ku Allah jeung papada manusia dikenalkeun deui ku Allah jeung papada anak bangsa anu akhirna semakin neretel dina dirina kreatif berarti jadi kadituna ngeusian dunia penuh dengan kreatif anu mulia anu akhirna nyanak manfaat ke dirina nyanak manfaat ke agamana ke bangsana ke nagarana itulah duyufullah itulah duyufur rahman tamu Allah tamu dat Allah anu maha rahman labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak kukurlingan di Masjidil Haram ya Rabbal Masjidil Haram ya Rabbal Masjidil Haram ya Rabbaruk ni wal maqam ya Rabbal hilli wal haram mana nulain Allah pangeranana hei pangeran Masjidil Haram hei pangeran Mas'aril Haram hei pangeran halal jeung haram sahabat pangeran halal haram saha Allah pangeran Masjidil Haram saha Allah pangeran rukun jeung makom saha
Allah pangeran Masjidil Haram ke Allah. Terus netep dina kolbun bapak, terus netep dina kolbun ibu. Teras. Jadi apal kanu gaduh di mana wae. Henteu marojulang ngalupaskeun peucing tapi puguh tujuan. Jelas nu bogana, jelas nu merekna, jelas nu gaduhna. Mung nyalira, anjeunna nyalira Allah. La ilaha dibawa ke mana wae. Geus puguh da tujuanana, geus puguh pangeranana, tos puguh keyakinanana, tos puguh segala-galana, bari jeung eta keyakinan bapak teh aya dina kolbun bapak, dina kolbun ibu. Bapak sanaos teh diapalkeun terus tapi bapak teras diamalkeun dina manahna, amal yakinkeun da Allah maha uningan. Henteu pernah nyangka Allah moal uningan. Alimul ghaibi wasyahadah. Maha uninga kanu nyumput kanu gaib sareng anu nyata saha Allah. Takuntu boga pangeran Allah. Memang anjeunna mah maha uninga. Coba lamun pangeran kanu teu uningan anu kumaha rong heap hate urang hayang anu. Tapi teu puguh nepina. Sababna teu uningan. Misal bapak sok emut kapun bojo. Ibu sok emut ka caroge. So, urang di luar negeri, urang di berbagai negeri, atanapi urang menuju di berbagai provinsi. Leketai sok eling ka caroge, eling ka pun bojo. Eling anu mawa manfaat, eling anu mawa mafsadat. Raoskeun ku diri ibu, raoskeun ku diri bapak. Ari inget ka caroge teh, carogena keur ingetin ka urang teu duka. Can aya keyakinan berarti. Urang inget ka caroge, yakin caroge apalin ka urang. Belum tentu. Urang emut ka istri, istri bener nyaheun ka urang. Keur ingetin kitu, keur ngaduakeun kitu duka. Belum tentu. Tapi ibu inget ka Allah, yakin dan mesti Allah sedang ingat kepada ibu. Allah sedang ingat kepada bapak. Dan bapak eling ka Allah nah yakin Allah nuju ngadudukeun cinta na. Menuju ngadudukeun naon cinta. Kanyaahna naon deui sagala-galana anu beri kasayaan. Itulah untungna ingat Allah. Ingat ka berbagai artis dan kudu ingeteun. Hayo kalah kabawa ku ilusi kalah dihayalkeun di lain-lain. Tapi eling ka Allah, Allah yakin eling ka urang. Padkuruni adkurkum. Sok eling ka kaula surah Allah. Niscaya kaula leuwih eling ka ranjeun. Teu apal elingna urang ka Allah, Allah Maha Kagungan. Bener teh merekna ge tanpa urang pesen ge entos diparihan ku Allah. Da heula keneh bonteng. Sareng urang lahir ka dunia leres eta Allah semaya mahanya yagikeunana ka urang. Da heula keneh durian jeung urang lahir ka dunia oge. Tos diciptakeun ku Allah tangkal durianna, diciptakeun ku Allah kembangna, diciptakeun ku Allah buahna, diciptakeun oge lidah urang jeung rasana keur ngarasakeunana. Anu akhirna ciptaan Allah sampurna sagala-galana. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu gusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Tulu dari berbagai ayat. Hirup dibawa umroh. Nah, sok kili elingan ihwan jeung ihwan kade lali hirupkeun terus kitu teu acan ngareret keneh sok bapak aoskeun ilahi anta maksudi waridho kama qulubi atini mahabbataka wa ma'rifataka sok didinya untung kantos abdi nyarengan jamaah nuju hajian terus sabaraha kali Pak tanah suci saya dengan sekarang hajian udah 10 kali Suranjena. Oh, alhamdulillah. Gitu. Bagaimana Pak?
Terus anjeunna hoyong diajar nya ngalangkungan di Masjid Nabawi, anjeunna ngiring talqin. Terus canak we dikir hobi Pak, aktifkan Pak, hidupkan Pak, rasakan dan hayati, terus hayati. Sampai dia menangis. Sesudah menangis akhirnya sampai menuju umrotal Islam wajib angkat ya tawaf heula, tawaf 7 kali terasai tos beres akhirna hidup aktif. Surah anjeuna bari anjeuna nu nyariosna sungguh yang aku pernah rasakan sampai 10 kali melaksanakan haji, tapi saya sungguh baru kali ini saya merasakan ibadah di tanah suci yang ada di dalam hati. Jadi nikmat. Aya gregetna, aya gregetna, aya ngaleketeuina jiwa. Eta sabab apa? Ya memang Allah kanu disebatna. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mestina jalma-jalma iman di mana disebat jenengan Allah ku dirina atawa ku balarea usaha bae bade ku ene bade ku aki. Wajilat qulubuhum eta buahna ngageter jiwana hatena. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, yang dimana disebat jenengan Allah, yang dimana disebat ayat-ayat Allah, diucapkan ayat-ayat Allah, diaoskeun ayat-ayat Allah ku dirina atawa ku sahabae, maka wajilat qulubuhum jadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Nambahan imanna jeung nyandar peug pageuh nyekel pageuh ka pangeranana. Untuk mengontrol innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, pertanyakan hati kita, sudahkah merasa bergetar apabila menyebut nama Allah? Pertanyakan keimanan kita. Lamun urang masih biasa-biasa saja, ngerasa biasa-biasa saja menyebut nama Allah apapun juga disebut tidak ada pengaruh dalam jiwa, berarti iman kita biasa-biasa saja. Tatkala geus aya ngaleketeuina jiwa, maka di sanalah diperhatikannya seorang hamba dan diangkat derajatnya seorang hamba oleh Allah yang sedang diingatnya, yang sedang ditujunya, yang sedang dipintanya, yang sedang diagungkannya. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Itulah untuk mengecek diri. Kadang-kadang diri sok hayang apal kemana? Nyatanya istafti qalbaka sur Kangjeng Nabi tanya heula hate anjeun. Aya pengaruh henteu disebatkeun dengan Allah teh. Mun aya pengaruh berarti diri nuju kenging pangaturan ti Allah nu Maha Kagungan. Mun aya pengaruh berarti diri eueuh naon-naonan dianggapna. Tatkala kehadiran nama Allah diucapkan dalam bibirmu, tapi kamu tak ada pengaruh, tak ada rasa bahwa ieu nu disebat jenengan pangeran urang anu nyiptakeun semesta, nu nyiptakeun urang, nu ngobah nyicingkeun urang, nu mere urang, nu ngahampura urang, anu nyalametkeun urang, anu masalah reketeu ieu di urang di dieu. Lamun aya aktif dina hate itu adalah manfaat maslahatna dikrullah. Kange ngontrol diri urang nyalira. Nu kaduana pembeda. Tatkala dikir ada, maka dia manusia sejati. Tatkala rupa dikir, ya udah tidak ada artinya apa-apa. Bahkan seperti kambing, seperti hewan. Bahkan lebih sesat daripada hewan. Na'udzubillahi min laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubul la yafqahuna biha. Maranehna teh jin jeung manusia teh barogaeun hate tapi poho wae teu eling wae ka Gusti. Eueut sering, mam sering, rupi-rupi ibak sering. Nikmatkan ibak teh.
luar biasa. Ira hareudang jadi seger. Tapi poho kanu merena. Tapi lali kanu maparina. Maka itulah hewan. Tongoy wae dalam hewan. Kanu bogana padahal imahna eta nu bogana manehanana. Nu bakal mere daharna ge manehanana. Tapi patulah loncat mah. Ngaliwat. Aya istilah maaf jeung maaf. Kanjok lecet kadang-kadang nerekel kana punuk jeung sabangsana. Karena poho teu apal kadunungan. Maka wal malu hodimpa. Mal sakabehna harta kakayaan. Pelayan anjeun. Wa anta jeung ari anjeun khodimul maula, pelayan pangeran anjeun. Nyaeta hodamna Allah nu maha maparin. Allah nu maha ngurus. Allah nu maha nguping. Allah nu maha nyalametkeun. Allah la ilaha illallah. Hirup-hirup kamana Allah nu yakin moal diragukan, moal dirugikan. Ingat Allah moal dirugikan. Tetap akan ada keuntungan. Pertama, kadituna naon bakal mependeh hate, bakal memberi kenyamanan kepada ruh, kepada kolbun. Nyaman dina emutanana, bakal nyaman dina badana. Itulah dzikrullahi akbar. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Da mungku eling ka Allah bager, hate tenang, nyaman, damai, tentrem. Tanpa eling ka Allah mah gundah, gelisah. Kadituna terus apruk-aprukan, serba salah. Bahkan kadituna mah kalah guyon jeung tongoy sagala-galana. Aya nu mere saran, aya nu mere keterangan, teu hayang ngadenge. Bahkan nyungsirikeun, bahkan menganggap rendah omongan orang lain, bahkan menganggap tidak ada manfaatnya. Karena apa? Karena ada penyakit di dalam hatinya. Sahanu abusna iri jeung dengki hidup dina hati, maka dia tak menenangkan apapun, walaupun badannya sangat dermawan, hatinya sangat sayang, tapi lali ka Allah nu kagungan, maka henteu ngajadikeun tentram jeung nyaman. Kadituna tetep wae urakan, kadituna tetap jadi nu lain-lain, anu akhirna hatina henteu kapatri ku elingna kanu maha suci. Tapi lami-lami sadar diri, tuluy eling kanu maha suci, anu akhirna tapakur abus, tadakur masuk, kadituna eling nusanyana, hirup terus dikirna, jadi tasyakur, jadi sumujud syukur ka Allah nanu kagungan. Hidup dibawa ku elingna ka Allah. Sabab memang pidauh ulama, pidauh para maqalatul harifin, maka kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'asu insyaallahu ta'ala minal amin. Kalimah la ilaha illallah urang hirup kahoyong. Na kalimah la ilaha illallah urang maot. Hoyong na kalimah la ilaha illallah urang digugahkeun jaga di mahsyar. Puguh bekeleunana, puguh hujahna. Puguh nu gaduh hujahna ge nu maparina anjeunna nyalira nu ngajurung ka urangna. Mana mungkin akan menghakimi yang lain-lain tatkala dipasihan bekelna langsung ku Allah nu kagunganana. Mana mungkin akan menghujat bapak, menghujat ibu. Padahal bapak sudah jelas ini bekal dari Allah datangnya. Ini bekal dari Allah perintahnya. Maka moal tiasa dipatahkan hujah bapak. Moal tiasa dipatahkan hujah ibu. Sabab eta hujah bapak, hujah ibu bekal ti Allah nu maha kagungan. Wa tajawwadu fa inna khairaz zadit taqwa
wattaquni ya ulil albab. Allah la ilaha eta bekal nagetinu anu tinu gaduhna untuk makaseukeun eling di mana wae keur kumaha wae sabab nu dipika eling ku urang anjeunna langkung eling padkulun adu kurukun ka manusia mah saha bae boa keur moho keur poho ka urang bahkan bisa jadi keur ngagorengkeun urang. Naudzubillah. Maka alat untuk menenangkan jiwa kembalilah kepada Allah. Dan bersama Allah lah kita, Bapak, kalian semua, dimanapun keadaannya. Hidupkan dan aktifkan selalu bersama Allah. Dirinya. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu ma'i, Allahu mu'ini. Wahuwa bikulli syai'im muhid. Bersama Allah lah akan ada jawaban yang konkret. Bersama Allah lah akan ada jawaban kesuksesan, kemenangan yang abadi. Tanpa Allah, kemalangan yang ada, kebingungan yang akan ditemui, dan kegagalan-kegagalan yang selalu terjadi dalam semua keadaan. Hanya bersama Allah lah jaminan untuk kemenangan kesuksesan di dunia ini dan di akhirat nanti. Bihaqi la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Cintailah Allah, perbanyak zikrullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Cintailah Rasulullah, perbanyak sholawat. Sholatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Sholatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Itulah satu, cintailah Allah, perbanyak zikrullah. Cintailah Rasulullah, perbanyak sholawat. Cintailah diri sendiri masing-masing, perbanyaklah taubat. Karena diri suka banyak tingkah, banyak salah dibanding benar, banyak lupa dibanding ingat. Itulah astagfirullah Rabbal baroya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah Rabbal baroya, astagfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa waqini amalan maqbula wa wahabli rizqan halala wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan. Ya Allah, bimbing abdi sadaya kumang rupi hidayah taufik salira. Ya Allah, jantankeun abdi di mana wae dina genggaman mengurusan kadeudeuh kanyaah latifna salira kalayan pemeliharaan karunia-Na salira. Ya Allah, hapunten sadaya dosa abdi sadayana. Ya Allah, tampi taubat abdi sadaya kalayan jantenkeun ibadah abdi sadayana, ibadah anu dicatat dina kataatan, keimanan, keikhlasan kasalira. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Astagfirullah Rabbal baroya, astagfirullah
الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله بلا خطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مكتورا ووهب لي رزقا حلالا وتب علينا توبة نصوحا وتب علينا توبة نصوحا. Ya Allah, jantankan pertemuan Nabi, pertemuan Muhammad dengan rahmat itu kalian. Pelayan jantankan apisah abdi sabada ieu. Papisah anu disarengan ku pemeliharaan ridho rahmatna salira. Ya Allah, hiji deui abdi di mana ajal tiba ka abdi sadaya. Mudah-mudahan disarengan penjemputan rahmat ridho anjeun. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kepala Nabi menuju nyarangan bersama belajar penting di dekat salira dan Gusti Muhammad mulia. Ya Allah, tepangkeun deui abdi sadaya di surga salira sareng ibu Rama abdi putra abdi sadaya. Rahmat sareng saya kalaya janten deui ieu sadayana kapal di masjid ieu sareng deui kapal di lembah surga salira. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.